Jangan tuh. Ayeuna keula atuh ngarenghap heula. Ning ngarenghap teh sajam. Teu kuat cangking abdi. Hei. Janjian nama jeung urang, tapi jadina jeung batur. Hanas padi tungguan bari udutkan sabatang sesati berang. Lila-lila jadi bingung, ajeng nyambung kana kuntung. Agen untung kalah buntung etak cirakan dikerung ambek ka pegung. Hanas diri ngabisinan, hanas kuring kesudunan ladang kaul dinu hajat di babaturan didang datang jangkai dijauhkan jadi rusil tepuku cici ari kanas kuring ngabisinan hanas kuring kesudunan ladang kaul dinu hajat bukan baturan didekatan ngejauhkan hari dijauhkan beki jauh tungtung nama jadi rusing tepuku cici janjian jeung urang dijad ngabatur anas tungguan bari udut dan sabatang sesati berat hoyong terang sareng grup amalatak anu mana grup amalatak papayun heula aturan ke amalatak grup amalatak papayun heula hanas kuring abisinan hanas kuring kesudunan ladang kaul dinu kacat di babaturan grup amalatak amalatak grup amalatak 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 ari amalatak makaulan janjian nama jeung kuring tapi jadi ngajak batur panas mages udunan bari udunan sabatang sesati berang lila jadi bingung ajeng ngomong kuntung ajeng hayi kalah kuntung ambek ka pegung hanas kuring ngabisinan anak kuring kesudunan ladang kaul di babaturan datang hari ngecapkan dijauhkan beki jauh tungan-tungan nama wadede jak bingung wadede wadede masih nyambung nyambung hanas kuring kesudunan hanas kuring kesudunan ladang kaul dinu kajat di babaturan ngajauhkan dijauhkan beki jauh tungtung nama KPHT tepuku cici grup amalatak 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 atamikan deui amalatak 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 hanas kuring ari ngabesinan ari hanas kuring kesudunan ladang kaul ari di babaturan didekatan ngajauhkan beki jauh eta beki jauh tungtung nama jadi rusing grup amalatak 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 cabut deui amalatak tambi deui tambikan deui amalatak amalatak cabut deui tambi deui tambi deui amalatak
anu hajat di babaturan ari dina ketarang jauhkan beki jauh untuk jadi rumsing tepuguh cici hatur nuhun. Kunaon? Tuur nerok tuh. Cangking dua nana nyeri. Kalau bagi parah. Nah, tulila teuing. Amal otak nyawer. Nyawer na teu kauing. Karunya teuing. Heueuh. Kumaha tuh warna? Ariki RJP Project Ceplepi kunaon dari mana? Pas saya tahu ke ku Ceplepi namangna Ceplepi ayah Ceplepi ayah Tegali. tuh tinggali Aduh tuh mantap. nuhun Ceplepi bos kecil tapi bos besar itu alhamdulillah Ceprepi. nuhun Ceplepi mudah-mudahan sing sehat Amin. sing barokah ari Ceplepi atos disepitan teu acannya Acan. teu acan cenah nah beuh wayang omatnya aduh nuhun Ceplepi Aya apa bakal kali RJP Project na mudah-mudahan langkung majeng sing barokah salalawasna amin. alhamdulillah naon sia hasil 100 200 300 100 200 300 400 500 600 700 beres si anjing sia cangkeng ne mata duitan goblok sia teh nuhun Ceplepi sing sehat ulu camuil deui eta kokodalang temogeun maneh eta kokodalang teu kirong-kirong gitu aluh yo cenah aluh tingali dipapai oh ya kan liwat bener tuh anjing oh lain dalang cegdek panjang kokot ieu mah jigana turunan ieu mah yeuh heeh geus itu nyeri cangkeng deui aduh nangis ini ayo atuh mana cenah uluna kieu ningan euy bisa jadi bola basket yang mengisi bisa dia ayo dulu ayo kumpul ini saya nak kayu agung babar wete samia rempel pagodong iya rempel samia pang sekar mekar inggalih enggal andele sipan tanarun sipan tanarun
sigradaten kawinarni sigradatan nira wau kocapa tuna lampah aletan ti nagara Gunung Kapitu anu ngaletkeun keuing ngaban lalet ngemat-ngemat nyatang pinang silokanipun lir sela Prakiti sela hartina batu Prakiti haratina sireum lir alitan sireum dina luhur batu anu sesah milari tungtungna liyah-liyahan saja jalan anu tujuanana nyata pikeun nyanak layang jamu sekali musada lamun teu dipasikeun nya dipeser lamun teu dipasikeun keneh bakal aya tindakan kumangrupikeun serangan ti nagara Gunung Kapitu ka nagara Amarata sok sanajan dieusi ku para jago usik Raden Gatotkaca Raden Antarjaya Katawang Abimanyu namun tejanten alusan tejanten hiji anu dipikagimir nyata Kupati Durjanapati gentos awin Nursi tengkali ngawiasakeun di nagara Amarata anu wangkit kiwari Raden Gatotkaca oge para pawongannya eta anu matroli sapudereun kayaan nagara Amarta lajeng Raden Gatotkaca nguriling mancat ing mega kadia Garuda ari Garuda teh nyata angeun-angeun rahayat ngagambarkeun manuk galudra lambang tur dasar nagara Jangjang seueurna 17 buntut aya 8 ngagambarkeun waktu anu rahayu dina ajeg nangtungna hiji nagara dina lambangna wujud banteng lutung kulir kadia banteng kedaton moal eureun mudag lamun cita-cita can laksana tangkal caringin wujudna kurung kuring anu janten tempat nyiuhan boh anu gede jeung leutikna pare jeung kapas nganu harti kasuburan rantai gotong royong sabeungkeutan bentang Pancasila dasar nagara sing jadi dasar salira bineka tunggal ika sapa medal Raden Gatotkaca panindake Galudra Garuda Pancasila lambang Indonesia nu masur kagurnita sajagat dasar nagara juga alam saya ngarisekeun ampiran dasar nagara Pancasila anu utama Yusuf Sarea hayu urang tekadkeun amal nyata ulah ukur ku carita
Pancasila dangiang Iya. Duh. Kanca. Geus tugas sarta kewajiban kaula. Ngayeuh ngolah nagara ngajaga katentreman ngajaga keamanan negara amarta. tangkos lah Lian tieta memang luar biasa. Di luar negara hareng kudedengian patjejet kudedeluan. Saban-saban negara amarta menang kapercayaan ti palarea loba pihak anu panas. Loba pihak anu teu narima. Kukituna mudah-mudahan kula salaku keamanan bisa ngajaga tentrem jeung ayeuna negara amarta. Wa Semar wa Isim abdi agan Asra Jingga Jui akan Dawala hayalah abdi agan punawala Garing Yes, bos. Yeah, baby. Hareng di sini. ya kan dia sagede di sauran akan ucap lampah nu taguna di jauhan ku dirina sabab yakin balu karena bebangon tinu kawasan pada kawan nu satia ngabdi ka putra Pandawa gandek ka kasih sang raja lu rasa mah dapat langai Isim abdi pun Semar kulan nyangakeun semapa ngabaktos kahunyuk agan nuhun diterima wa damang wa kibaring pangesto nya jisim abdi mah kulan unggal dinten oge nya kieu nutur juragan panyaulaan juragan anom nuhun wa nuhun sing damang sakda terasna terus mudah-mudahan pidoana agan ya mana Asra Jingga tadi mah nuju ngabalado entog asra jingga teh kitu dawala gareng kita kadieu mangga jang kadieu deuleu jang di sauran tebenang di tiuleuweung tebenang di Picasso ya diri masing carici masing eling berang Jui agan nyangakeun semua pangebatos sahunyuk agan kasangakeun nuhun Asra Jingga damang agan pangestu maneh cager abdi mah teu boleh cager agan sumuhun sehat we abdi mah da kitu abdi unggal enjing sarapan teh ku seblak abdi mah kulan seblak naon parasmanan sumuhun lamun mangkat ka beurang abdi mah parasmanan dinu hajat lamun sore dibekal abdi mah sumuhun wah maca kitu we ari abdi mah teu boleh sehat sok sanajan jelema sangsara tapi tetep we diparengkeun teu aya kirangna abdi teh kulan keur mah abdi teh jelema ganteng kaduana abdi teh tara gering sumuhun sakrina gering ge paling abdi marombeheun sumuhun sareng jerawat abdi teh kitu-kitu paling parah teh
barusuh abdi mah. Sumuhun. Gondong. Gondongin kantos gitu. Diuk asra jingga sumuhun. Kali ke. Aduh, la ilaha illallah. Nya. Ari manawi teh patung bieu teh. Nah, dibanting sia waing. Bapak nyangakeun si babak tos kahuyuk bapak. Nuhun yang ditarima ku dewe. Nuhun bapak. Janes bapak beuki dieu teh kalaka beuki bahenol kieu. Naon kuncina, Pak? Naon teh? Bapak asa beuki bahenol beuki dieu teh. Beuki gembrot beuki semok. Sia mah ngahina koplok sia teh. Geus. Diuk ya. Siapa? Adi si laing kita ka dieu. Dawalo. Naon? Diuk. Ah, nah. Geus diuk. Kali ke abang. Nu mata kurang sing eling rumingkang di bumi alam Dharma upun wawayangan ragataya Pangawasa ai hirup urang asing tentu sing uningan dang kana waktu ulah tepukuhnya laku siltarang pangaji waktu kilang barang ninggang raga lebih rere lantai Belum. Jadi aing. Oh. Naon si dawala mun aing nya? Agan nyangakeun semabak tos kahunyuk agan. Diterima dawala. Nuhun. Sia kunaon ya teh? Ari bapak abdi mah sok ngagibrik kitu teh. Gegeran abdi mah. Sia teh. Agan damang cager dawala. Nuhun. Bapak sing sehat salawasna. Nuhun bapak tos ngatik ngadidik abdi. Mudah-mudahan bapak sing sehat salamina. Naon mudah-mudahan bapak panjang yuswa ageung milik ageung rezekina. Goblok. Ya, hoy dawala pasti. Nya. Heeh. Moal henteu. Naon ari aka goblok sia teh. Noel gado aing. Nya. Maha gado aing. Terumah satu ini. Heeh. Aduh leungna si goblok. Ai mana we teh paling dinyakeun nih. Goblok sia teh. Diuk. Diuk jang diuk. lagi sabelah geus peyan diramakeun sasesana pamugi Gusti ngaganjar nyelamet Hormat gerak kahunjuk akan pada nyanyakeun semua Bagdos. Diterima garing. Siap, terima kasih. Halo. Weh, ada domba Garut. Ada monyet Tiongkok. Hei, onta sehat. Goblok situ ngahina. Ngahina maneh kalanceuk. Siap. Akan aya mang dia teh rineh di dieu. Mangga hareng siap. Pilih bade miwarang kahareng pangbeukeun udud. Siap. Pokokna mah apa yang tidak buat agan. Jang, naon ari sia jang. Siap. Diuk goreng. Siap. Eta teh dina hate anjingnya. Dina hate kuring sia teh. Kuring atuh. kebenaran
diwulang tebanang RJP Project di Picasso jampu jampu alas jampu kuning wae RJP Project kali ceplepi kepriwen jampu alas jampu kuning wes lawas ketemu maning bae Abah Anom Bapak Cecep Sukendang Bapak Agi Sawaragi ketemu maning Bapak Agi Sawaragi deui anu bageus jambu baraya amalatakan jambu alas palimanan bae panandang hidayah iya Bapak Jani Firmansa jambu alas palimanan wis lawas kulo kedanan Bapak Dede Nufrin Ketua RW 07 kulo kedanan wae Bapak Kapolsek Ciparai iya Abah Ano Indramayu Kota ning ayu bangkir mah akeh gemuyu bangkir mah akeh gemuyu akeh wadinek bae aya cenah Abah Ano wong bagus ngajak gemuyu kuno wadinek kararabine bae keluarga besar Abah Ratib bos sayur Kang Jack anu bagus Jempolas pasiluci Kang Jack bos sayur jambu alas pasiloci sing dari siji iki sopo yang ngawin Mas Yoga RJP Project Day ali angkat dagingnya wong dipilih karo kancane bae RJP Project Ceplepi Day lala 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 Jalaprama duh iya Abah Ano Sinjang Jalaprama Kintuna mah dikata abdi malah abdi nena sok sia mata kaduhu gerak-gerak bos ewoy anu bageus sok sia mata
kaduhung hari renda bereng renda hidup renda kayas hari renda kayas dasulam tangan ning angki anu bager aya ning anggi bagi hama bagi ninang bagi lawas kadangan dakal edanan ari pongporang mah di luhur gunung ari sawadima ari sawadima saudi handap penama abdi malang abdi ninang jujunang sok sieun anjeun sulaya jungjunang Gatasan Gatot Kacawian Gatasan Gatot Kacawian metu alas kegaman si mamuli ya si Raden Gatot Kaca dina mangsa ayeuna kawu sedanten pawongan anu teu weleh ngiring au teu weleh ngiring ngaping ngajaring nyaeta sadidinten prakesatria marta pungirani punganika wa Semar wa aduh aya anak isi mabdi pun Semar nun amun aya anak yang ngakeun sadaya-daya isim abdi semah kapihatur kahunyuk pangarsa juragan anu moga-moga mugi-mugi salirah tiasa nampi kana pemakti isim abdi agan mohon wa atuh nyangakeun sadaya-daya ieu teh aya naon sakedahna teras ieu teh matroli heula di aya naon agan boga bapak cek aja we kumaha Kang teu boleh dibere mik bapak mah do celungkung nyanyi hobi mah sumeureun nyangakeun sadaya-daya agan ieu teh aya naon agan nyangakeun agan cobi kulana asa kurarewas ieu teh abdi kitu ngariung teh apanan ngariung teh tadi teh matroli diangkir tara-tara somohon ayeuna tara-tara agan istirahat heula kitu nya tara-tara kulan hei naon sih hei kaos kasasama we kaula teh asa bingung ieu teh wa
bingung kunaon agan saka pengkaula ngarasa aman saka pengkaula ngarasa tingtrim saka pengkaula ngarasa tentrem ngeunlaan kaayaan nagara amarta tapi ayeuna poe ayeuna pisanna ieu hati ngaranna hati teu bisa dipangpalerkeun asa aya beda anu karasa teuing ieu teh naon asra jingga aduh sami abdi kitu teu raos tadi teh kan maneh kunaon dinten ieu teh Bang Emok nagih ulan sia mah kitu we kana Bang Emok nyapan bapa anu namutna atas nama abdi sumuhun ari duitna jang saha jang abdi meuli naon si laing meuli termos jang naon jualan kopi ayeuna termosna ka mana dijual deui maha teh ya goblok sia nya maneh mah otak bisnis sarua we jiga bapa mun bapa aya otak bisnis meureun bapa teh geus maju geus boga imah lega meureun nurun ye nemal we sia kakolo teh nya nemal teu abdi diboga sungut atuh lamun kitu abdi teh tatu sungutan atau sungut di kaput kakara abdi teu bisa nemal ye hih nah lajeng agan ulah didangukeun jelema nu kitu patut mah ulah didangukeun kulan anggap we radio butut agan abdi radio butut Bapak Semar TV butut nya ye atawa drum aspal bapak teh nah dengekeun cepot tawala garing Iya siap bos. loba heureuy akang poe ieu ulah loba heureuy wayahna tarap disiaga jeung ati-ati waspada bisi mah bisi aya aleutan anu matang ngancam kana katentreman ngancam kana keamanan nagara amarta laporan ka kaula mangga agan wah abdi kalau rek kapipiran sageudeuh mangga agan mangga bae we ngobrol kaya lieur kaula sepot sia teh jadi ngaleor tuh naon dari bapak dunungan eta semu amak sia teh amak ka saha ka maneh ka bapak teh mah kagak kataha tuh nya jigi ka aing bapak mata abdi sarekat gara-gara bapak mun teu ngaliuk mah abdi ge moal ngomong wae teh tadi nepi ka kitu eta pamikiran sia nya yeuh dengekeun ku si laing lamun aya dunungan kudu tumpa-tumpa kamu ngaji mana eta Pak teuing tah amalatak meureunan tumpa-tumpa kumaha ari bapak tumpa-tumpa sia teh kudu ningali kana situasi jeung kondisi pek heureuy ngan tempo heula sikona deuleu lamun sakirana hareupeun dunungan mah ulah loba heureuy serius eta dunungan tata keur bingung geus sia teh kelakah heureuy wae jeung teuing abdi teh ngahibur saha ngahibur dunungan ngahibur kumaha baeut bang kenu kitu sia teh aya geuleuheun we akang nu aya geuleuheun ka si laing halisna kaluhur waduh kerung biang teuing halisna kaluhur teh rek mae duit ka bapak nah dengekeun ku sia pingkeun akang si laing teh loba teuing udud dengekeun saha teh heuh si laing akang sieur teuing naon loba teuing udud penting udud akang teh mata keureunan udud sia teh jang naon atau kurangan batan maneh duit meuli udud leuwih hade maneh teh kumpulkeun eta duit supaya kahayang teh bisa kasorang eta ari abdi hayang naon hayang motornya nya diajar nabung batan ayeuna sapoe 50.000 jang meuli udud mending kumpulkeun tabungkeun jika panitia bawa we papana gitu ngalakeun teh ganeng teh tadi heeh kaweur ari abdi nabung teh jang naon kumpulkeun sapoe meunang 50.000 sabulan kalikeun 5 kali 3 1.500.000 kalikeun sataun meunang 1 juta lumayan akang lumayan menang 18 juta pek belikeun beat lumayan eureun udud menang motor jadi lamun teu udud teh bakal kabeli motor heuh pan maneh teh hayang jadi barudak klub motor maneh teh
heula Pak kudu puguh heula naon ayeuna ceuk bapak lamun teu udud ke beli motor heueuh tah ayeuna balikeun ku abdi ari bapak ngarokok henteu mana motor atuh Sok. ning bapak teh boga motor-motor acan sepeda ge teu boga tampiling sia wae kitu ngabalikeun we teu dibalikeun mah tutung ye eta teh sia teh loba teuing main judi Tah. saha maneh saha nu main judi maneh judi online teu eureun-eureun sia teh Diharamkeun ku agama ge. ngadepo jeung ngadepo rungkad mah sia teh saha sok anu rugi diri sorangan Minta tulung matak eureunnan judi ulah main nu karar itu patut da moal matak beunghar moal. eueuh caritana anu beunghar ladang tina judi Eueuh. teu aya anu beunghar ladang tina judi eueuh saumur hirup main judi moal beunghar-beunghar Aya ge bangkar. ari bapak main judi henteu nya henteu atuh geuning anger sarua teu beunghar bapak teh Eta ku ngabalik-balikeun wae. malik-malikeun wae aing mah hoream debat jeung si aing mah heeh Bapak Serang. brother Oh, eta ye. ka bapak Semar teh tong kitu Tong kitu ka kolot teh. eta teh kolot urang teh kudu ngajen komo ayeuna bapak jumeneng keneh Ngesto. kudu ngesto urang teh lamun heureuy oge ulah kaleulewihi Bakal amalina. minimalna bapak keur heuai satrum tah eta minimalna goblok maksimal kitu mah sia Minimalna eta. heueuh dewek mah leuheung keneh ngaheureuyan teh ukur tina kata-kata maneh mah jeung laku lampahna geuningan heeh bapak keur dipacilingan keur nongeng kumaneh dikakat pacilingan sia teh heeh kumaha reng we heeh eta teh pacilingan dibangunan dina hak batur eta teh matak dikakat manehna we Manehna we. hayu hareng rek ka ditu heula rek ka mana rek ka ditu Rekaman. rek ka mana ka Papak Serang Ada. hayu mari mari gek naon mari gek mari pegek blog kaing mari gek sia teh nyebut pegek heeh Kan we atuh. abong akam sia teh naon akam si anak kampung sini Waduh. kuring rek ka ditu heula sakedeung ka mana-mana heeh biasa we heuh ka mana heuh biasa Kamana? rek ngariung jeung barudak Papak Serang Eta. heeh jeung Bobon Club Jeung Bobon Club. heeh jeung Mang Ipe heeh jeung itu jeung kitu heuh hayu atuh heeh mari pot naon mari sia cepot Gitu we. alhamdulillahirabbil alamin Ada Akang. yang Akang. luar biasa calageun sadaya euy Alhamdulillah Akang. alhamdulillahirabbil alamin ieu teh di Papak Serang teh aya teh Di Papak Serang Akang itu. oh di desa Serang Serang Mekarnya Mekar Ciparai. Kecamatan Ciparai Kabupaten Bandung Laras. luar biasa Nya. dewek mah tepung kedua kalina di dieu teh euy Kedua kalina. nggak gejerak di Papak Serang teh anu kahiji mah belah ditu jeung Lah ditu nya. oh di Mang Dede Ipe Mang DDIP. heeh alhamdulillah ayeuna tepung lawung tepang rarai amprok jonghok nyata serang urang dieu sadayana Laras. nyata dina raraga milang kala paguyuban kelompok tani Papak Serang anu katilunya Laras Akang. alhamdulillah teu seueur doa anu baris dikedalkeun iwati mudah-mudahan manjang Manya. mudah-mudahan barokah kanggo sadayana Amin. Akang. lain biaya anu saeutik ngayakeun hiburan wah ti isuk-isuk kitu euy Nya sanes Akang. bajidor dangdut araya di dieu Aya eta teh. heeh nepi ka ayeuna panutupna ku wayang Wayangnya Akang. urang doakeun ku sadayana mudah-mudahan kelompok tani nu aya di Papak Serang khususna atuh umumna masyarakat anu aya di dieu Laras. sini paparin kesehatan Amin. panjang yuswa ageng milik ageng rezekina Amin Akang. heeh jang Bulan. aing mah teh tadi gegebegan we euy Nah gegebeg. sini aya bola poli ka dieu moal berenya euy Nya moal atuh aya Akang. eueuh nu main Aya atuh. heeh sini semes aing teh Ini semes Akang. heeh alhamdulillah ieu asa dikungkung we aing teh ku penjara eta ieu
lainnya aliku seni mah di Papai we lapang bola ka Papai stadion Pakansari di Bogor ka Papai stadion di Mandala Wangi ka Papai mini soccer ka Papai atuh ieu tinggal itu di lapang poli atuh mudah-mudahan kapayuna mah urang tinggal wayang di ring tinjunya nu teh di kolam renang Akang jeung di kolam renang kungsi di kolam renang mah kungsi ngan teu milu di dinya mah can milu di teh alhamdulillah di kebon enteh kungsinya komo di lapang mah aduh mineng alhamdulillah ayeuna kagiliran teh di lapang poli laras Akang mudah-mudahan sing sarehat kanggo sadayana urang dieu nya amin utamina kanggo sesepuh paguyuban kelompok tani nyaeta Abah Anom wah sok senajan abah-abah tapi anjeunna mah Anom we teh Abah Anom kali ketua paguyubanana nyaeta Bapak Cecep Suhendar atana Piki Anomnya alhamdulillah luar biasa sugih mukti jembar ku panalar sumber daya alam melimpah di dieu mah kelompok tani teh lain bohong atuh da urang bisa dahar teh pan ku ayana petani nya mimiti tina melakna nepi ka panen eta pare wah dijaga diriksa geuningan jasana para petani jasana para petani lamun urang eueuh petani beuneuran urang teh daharna kumaha ketahanan pangan teh kumaha moal bisa nyieun nasi goreng moal bisa nyieun nasi uduk nasi liwet nasi koneng mata kurang doakeun ku sadayana sing jembar sadayana nya amin atuh ketua tani sawargi Bapak Agi sawargi aya grup amalatak ayanya alhamdulillah kepala desa Serang Mekar aya Bapak Asep Taufik tukuningan aya Bapak Nandang Hidayat aya Bapak Jenny Firmansyah aya Bapak Dadan aya Bapak Rohman Hidayat aya Bapak Atep Mulyana Bapak Deden Prin Bapak Dedek Rukmana nya alhamdulillah atuh keluarga besar ti Ranca Oray aya sumpingnya Bos Ence Sayur aya alhamdulillahirabbil alamin tukuningan tadi mah aya RJP projectnya Cep Lepi mudah-mudahan panjang yuswa ageng milik ageng rijina kali Ibu Ramana amin bari nyawer deui beres mudah-mudahan komo Cep Lepi teu acan di sepitan mah jigana sakalian rek manyer itu mudah-mudahan jembar sadayana nya amin ya Allah ya rabbal alamin amin bala putra Giri Harja 2 aya sumping pamiarta wayang golek tadi nama dewek teh rek lalakon cepot kemar dieu teh aya cepot 2 di panggung cepot lagi badag cepot lagi badag ieu mah yo cepot real duanana rek diadu-adu ngan dipikir ku dewek kumaha main keunana nancep keunana dina gebong teu luas ngodok hiji teu luas ngodokna da geuleuh aing teh tuh atuh aya kaduana meureunana kumaha atuh da kudu dibolongan heula meureunana deungeuna aduh tipu bolong mah geus ari bolongna geus dirojokna alhamdulillah sing sarehat kanggo sadayana pecinta seninya Akang atuh amalatak oge sadayana alhamdulillah masihan rokok masihan rokok sumuhun hiji ewang di Papai sabungkus ewang gitu sumuhun alhamdulillah luar biasa grup amalatak ngintun beas ka dewek teh ka imah eta teh atuh reng-rengan ti panitia ngintun wah geuningan belut eta balado entog bakakak hayam sadayana we di Papai dikintun ka jelekong ka ditu nuhun ka sadayana sing sarehat kanggo urang dieu nya amin yang bulan hayang hiburan deui ya beres kangen eta gua hayang pencawa hayang lapang aneh asena bade pakawulan aduh ngahiliwir kieu seungit mie yang bulan Sinen sabaraha urang ieu Sinen euy
aya opat, Teh Yanti aya, Mah Yuyun aya, Teh Cucu aya, Neng Bulan si sarjana aya. Alhamdulillah anyaran tuningan di isrenan janten sarjana. Sareng Mas Jaki. Alhamdulillah janten sarjana seni ayeuna teh nya SSN gitunya. Alhamdulillah mudah-mudahan gelarna barokah, nyanak manfaat rezeki anu halal nu jauh cunuk anggang datangnya. Amin. Caket komo sing enggal ka gero tur ka koreh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin amin. Heeh. Sok. Beres. Aya pamunut lagu gitu. Cobi taros kulan ah. Ti saha wangsit saurna? Ti saha? Ti panitia saurna. Ti Abah Anom. Ti Abah Anom. Maung lugay. Maung lugay cenah Kang. Mangga atuh mangga sok. Alokna saya alokna. Aya Teh Pahmi. Teh Pahmi Ruhyatni itu. Ruhyatni. Heeh nuhun ah. Aluh geuningan luar biasa reg-regieun yaga. Wah, ngarora keneh aranom kenehnya. Iya nya anu. Otak bisnisnya berjalan gehe. Halus. Beres kan. Heeh. Teh Yanti ulang tahun. Teh Kamarinya. Alhamdulillah sing sehat Teh Yantinya. Panjang umur. Panjang yuswa. Amin. Heeh, ke kadona nyusulnya. Pan hari tak ngado tripod geuningan. Sok. Geura punci terbabna ya. Hayang ngibing dewek bisa kitu mong lugay. Biasa tuh Akang. Sok. Bisi tadina. Sok atuh kayaknya. Ti Giri Harja keluarga besar tu sarumbingnya. Oh. Heeh, nabuh deukeut teh kieu ye loba nu milu. Heeh, otomatis loba bayareun. Heeh. Sok. Masuk Jepang musik. Nyakeun sange Abah Anomnya. Sesepuh paguyuban kelompok tani Papak Serang. Dah. Sor. Bulu kukus ngelun kamanggung. Saha nu manggung teh cenah kulaan. Kamanggung nada papayung nada jemdol hampurana. Lukai lungsur kamar capada beak tahun pintu ngapandungan nyerahkan di kaanggangan lampahna gersusiwi pajajaran hasil melang hasil ngiplang anjokna sami mahalang antar Sunda paburantang rahayana rabalangsa nu jadi Pakirang tampilan Bohoka Moro
RJP anu bageus baraya sifat amalan leungit tanpa lebih ngarakacak tetepna sedih jang perih nu makrek makalangan aki anom ulung tangan solali-lali solali-lali lukai mau pajajaran di dalam bima anu bagus lubung sur timbangan tapaan kaleng jang kakauran nyaba anom kakauran di dalam bima di anu bagus sora eunder jentang daluan luk amalatan hari bulu belang bos taraman goreng koneng besaman anu bagus barang mangan nyang kiring sehung rangkiting socana yang muncul RJP project di anu luar biasa. luar biasa Jui nuhun kasadayana anunya ka Mang Cepot. nyaah akang Oh, alhamdulillah laris manis. Akang. Oh, kidalang lana Sunan Naraya aya pun paman. aya, mohon. Sami deui nya anu bade istrenan janten sarjana seni. Laras Alhamdulillah wilujeng paman tibung sugiri harja tilu. Aduh, beres nuhun kasadayana anu tos nyawer, anu teu acan nyawer, kembalilah ke jalan yang benar. eta akang Era aing euy aduh. ada ai batu apak serang Bejana menang saweran sih bagi dua jeung nu jadi adi atuh. nya Lu atuh kitu ngunah we sia teh gawe henteu babel sia teh. kita bagi hasil Oh. Ah, kudu bagi hasil atuh. Kuring pan anu ngadoana. sama pahit sama manis atuh urang teh Lain da wala urang dieu balalageuna ka sida da wala aduh. acida atuh urang Luar biasa matak teu aneh rezekina. Wah, ngalir terus ngalir ngocor ngegolontor. Lir ibarat cai jam-jam geuningan. ta eta Teu saat-saat nepi ka ayeuna. mujizat eta teh Heeh, luar biasa Kang Cepotnya. Heeh kitu. Matak dewek mah bunga teh euy lamun beugri teh. Ke hiji loba dulur, kadua loba nu nyawer. yan mujizat Heeh. sawer ya Milwan. Yo, selamat pagi Cekku. Minta duit 1000. Ari maneh naon? Hareng teh tadi leungit duit. Di mana? Di radio aku dengar lagu kesayanganmu. Kitu wae maneh mah meus-meus tunggal teungeul kanu jadi lanceuk teh. Oh, hampang leungeun pisan matak maneh mah kitu we geuningan teu maju-maju kahirupanan teh. Kalanceuk wae teu ngajen komo kabatur kitu meureunan. Naon? Baper maneh. Lain baper, kuring teh lanceuk kudu ngajen atuh reng. Ieu teh hareupeun umum ieu teh. payuneun saha ieu teh Ieu teh payuneun saha grup Amalatak aya rea. Abah Anom, Aki Anom sadaya rea. Hempak merbayaksa. RJP Project aya. Kari-kari maneh kalah ka kitu kanu jadi lanceuk teu ngajen teu ngahormat naon maksudna teh cik ajen saeutik mah. ajen saeutik mah tuh minimalna Maksudna ngajen kumaha ngahormat pan maneh teh lain tihang bendera. Nah aku kudu ngahormat lain kitu ngajen maksudna teh. lain kitu maksudna tuh Kudu ngajen maneh teh kuring teh lanceuk maneh. Lamun kalanceuk berarti kudu aya adab-adaban, lamun eueuh adab berarti teu ngajen tah teh. kudu aya adab urang Matak maneh teh kudu neangan heula ilmu sangkan maneh boga adab. tah eta Sabab cekuring anu pangpentingna salam dunya teh nyaeta ilmu.
ilmu dengek. Jelema tanpa ilmu poek. Poek. Jelema tanpa ilmu bahaya. Ilmu adalah cahaya, bodoh itu bahaya. Mata kade maneh kudu neangan ilmu sangkan boga adab-adaban. Karakter maneh kajaga, karakter maneh kabangun. Ilmu nupang pentingna salam dunya. Ilmu nu penting nama. Ngomong sekali di anjing. Aduh eta. Naon ari maneh? Ceuk saha nupang pentingna salam dunya ilmu. Ceuk kuring pamanggih saha, pamanggih kuring. Beda ceuk pamanggih hareng beda. Prinsip teman. Ari ceuk maneh nupang pentingna salam dunya naon? Ceuk kuring mah ceuk hareng nupang pentingna salam dunya teh lain ilmu tapi duit. Nah habet duit. Sabab ayeuna neangan ilmu oge make duit. Bener tapi. Heeh, ngan nupang pentingna mah matak diteangan oge nyaeta ilmu. Ilmu teu salah. Tapi ayeuna unggal poe hareng nempo bapak-bapak init ka pasar, ibu-ibu init ka pasar dagang di pasar eta teh neangan ilmu atau neangan duit? Neangan duit. Tah berarti nu paling pentingna salam dunya teh nyaeta duit. Ilmu ari maneh duit. Tuh tingali. Kakarek jadi sarjana. Boga gelar sarjana pan eta teh tutas neangan ilmuna ngan can tutas neangan duitna anjing. Teu burung mah ngilu geuning ayeuna ge. Matak ieu dengekeun matak neangan gelar seluruhna teh kaditu neangan duit. Duit. Boga gelar oge ieu eta teh ladang tina duit. Sakola mayar. SPP dibayar, seragam meuli teh ku ilmu ku duit. Wah. Matak numpang pentingna salam dunya teh duit. Jelema moal sugih, moal mukti, moal jembar, moal beunghar lamun tanpa ilmu dina jero dirina. Dalang dionang ka dieu pikeun naon? Neangan duit. Heeh, ngan dalang matak dionang ka dieu teh aya ilmuna, boga ilmu ngadalang. Sinen dionang ka dieu boga ilmu dina ngahaluangna, dina karawitanana. Tah ngandung harti numpang pentingna salam dunya teh nya eta ilmu. Sakali deui ngomong digedengkeun ku bujur anjing gua aing. Nupang pentingna salam dunya teh nyaeta duit. Dalang diundang ka dieu teh gara-gara aya ilmuna. Dalang datang ka dieu gara-gara aya duitan. Lamun teu dibere duit moal datang. Moal. Komo bari moson moal wayang moal gamelan mah. Moal datang. Jamin lah, jamin. Dijamin. Matak anu pang pentingna salam dunya teh nyaeta duit. Ilmu duit. Sakali duit tetep duit. Patani di sawah, di kebon eta teh nyaeta boga ilmu tanina, boga ilmu maculna, ilmu tatanena boga. Ilmu pertanian teh ngan meuli sawah ku ilmu ku duit. Gusti nu agung ieu boga adi aing nepi ka heuras beuheung pisan. Heeh, ku duit ngan pandangan duit teh make ilmu, ngan neangan ilmu make duit heula. Sugan ayeuna ibu-ibu mekelan ka budakna rek irit ka sakola SD, ka sakola SMP. Ye jang, di sakola ulah jajan. Cekap we tuang ieu ilmu ieu. Eueuh, nu aya we ngasongkeun duit pek jajan lumpia, pek jajan basreng kumaha maneh pek duitna 20.000. Jadi nu pentingna salam dunya teh nyaeta duit. Maneh mah geus jadi jelema matre sia. Saha? Heuh maneh. Nu nyuka aing. Heeh. Tanyakeun, ye, ibu-ibu bapak-bapak butuh duit teu? Butuh ilmu teu? Tuh, leuwih tarik anu butuh duit batan butuh ilmu. Jadi nu pentingna salam dunya teh nyaeta duit. Ilmu reng ilmu. Ayeuna init ka sakola teh neangan ilmu sok sanajan dibekelan tapi indung bapana eta teh geus ngahasilkeun, artina geus aya ilmuna, bisa ngahasilkeun, bisa digawe. Lamun maneh boga duit tapi teu boga ilmu, nganu harti maneh bakal bingung ka dituna eta duit bakal beak sorangan. Ngadidik budak ku ilmu atuh. Ngadidik budak oge ku ilmu. Lamun ngadidik budak ku duit bakal jadi jelema anu matre. Moal nurut ka kolot. Nurutna ka duit. Nurutna teh mun dibere duit. Matak numpang pentingna salam dunya ilmu. Maneh ngomong kitu gara-gara eueuh duitan anjing. Maneh ngomong kitu mentingkeun duit gara-gara eueuh ilmuan. Sia jelema sangsara, sia jelema bodoh. Sia bodoh pinter. Kuring mah teu ngaku pinter. Bodoh berarti teu ngaku bodoh kuring mah.
Nah tuh sabab kuring mah apal yen kuring teh boga ilmu jelema mah aya bodona aya pinterna mata hareng di dieu teh hareng teh mentingkeun duit tah hareng teh pinter duit deui maneh teh ya dengekeun tadi dalang disawer duit tak digubung jeung ku dalang dibawa mata kitu teh dalang teh butuheun duit teh ngan aya ilmuna ilmu nyokot duitna ilmu ngolona aya teh mata numpang pentingna teh duit ilmu duit anjing sia para saya tidak gelut aing sok manehnya ke kaing cing cirining maneh eueuh ilmuan patan buka lanceuk eueuh duitan ning paehan ku aing urang tanya nu belah ditu pangkolotna ya. Oh, ide bagus. Pangsepuhna ya. Ide bagus. Cikan hayang nyaho. Nah, malik aing euy. Asar rame tadi kakak main kaing ayeuna. Hareng rek nanya ka maneh pot. Aduh, tak kalanceuk. Naon dari maneh? Cek aka ieu mah anu pangpentingna salam dunya duit atawa ilmu. Lamun Kang Cepot milih ilmu teu milih duit saweran tadi digubuk ku aing tapi lamun Kang Cepot mentingkeun duit batan ilmu ngandung harti pecah duduluran jeung kuring moal sakamar deui lamun mani moal barang deui jeung kuring cek maneh sok penting mana duit jeung ilmu astagfirullahaladzim ari maneh gareng dawala marebutkeun naon sih dawala maneh sakola teu tamat mentingkeun ilmu naonana maneh garing mentingkeun duit maneh jelema sangsara mentingkeun naonana jadi cek Kang Cepot ieu mah ngomongkeun prinsip hirup cek hareng nu pangpentingna di alam dunya teh duit time is money waktu adalah uang ngan dengan ilmu kita menjadi tahu dengan agama hidup kita menjadi terarah dan dengan duit hidup kita terselamatkan anjing maneh mah unjang anjing wae sia teh babudak itu loba budak ieu teh bisi diturutan tak eta teh ilmu gareng ilmu tumpa sia teh lamun kitu carana maneh teh sarua jeung teu ngajen ka diri sorangan gandeng anjing lah hareng mah jelema tanpa pencitraan kalau hareng bilang A nganu harti A satuluina saja moal robah pemandangan moal pencitraan hareng mah A saja pokokna mah duit ilmu duit cik Cepot penting mana cik dewek cik penting mana rek ilmu rek duit sarua pentingna penting mana? Sarua simbiosis mutualisme. Saling membutuhkan. Maneh ayeuna boga duit tapi teu boga ilmu, anger eta duit teh bakal beak gancang. Tapi sebaliknya lamun maneh boga ilmu tapi teu boga duit, maneh oge bakal pincang. Dapikeun ngamangpaatkeun eta ilmu teh kudu butuh duit heula. Jadi duanana penting rek ilmu rek duit. Imang saja. Areng mereka nanyakeun nu pang penting nah ceuk dewek mah aya nu leuwih penting batan ilmu jeung duit. Naon deui ye? Naon eta teh? Naon cik? Jadi ceuk Kang Cepot lain ilmu, lain duit, lain eta duanana. Eta mah sarua saimbang. Rek ilmu, rek duit saimbang tapi aya nu leuwih penting. Naon? Liang. Allah, eta kana liang. Liang naon aya Kang? Jelema ngeres anjing nu kieu tong ditanya. Ceuk dewek mah liang, nah make jeung liang. Maneh mah otakna otak ngeres ya teh. Ngeres naon ari aing? Porno nu kitu teh. Ye, maneh mah da macaan teh majalah plus hungkul sia teh. Ke heula aing teu narima. Maneh nuduh dewek ngeres teh ceuk saha? Ceuk aing. Pedah naon? Pedah mentingkeun liang. Ari maneh teu mentingkeun liang gitu. Teu. Aing mementingkeun duit, kuring mentingkeun ilmu. Astagfirullahaladzim, kacang lupa kulitnya. Nah, ari maneh eta ngarenghap tina liang atau tina duit?
Berpikir secara logika. Yo. Maneh ngarenghap eta tina naon tah? Anjing. Tah, so. Tina duit atau tina liang? Tina liang. Maneh dawala. Ngadengekeun dewe keur ngomong ieu make naon? Ceuli aya liangan eueuh. Oh, aya liangan. Jadi nu pangpentingna teh keheula aing teu narima ye. Teu narima. Beda deui atuh teh mah. So. Lamun maneh gareng eueuh liangan ieu tina wujud maneh, tina irung, tina panon, tina ceuli, rek kumaha jamugan eta duit. Kumaha neangan duit maneh lamun eueuh liangan? Maneh dawala. Lamun panon eueuh liangan moal bisa nempo, kumaha maneh neangan ilmu? Lamun teu bisa nempo, lamun teu bisa ngadenge, lamun teu bisa ngomong. Bujang-bujang kitu urang teu hitut sapoe we. Pan eta teh tina liang keneh bijilna. Lamun urang sapoe teu hitut panyakitan hartina. Jadi nu pangpentingna salam dunya teh liang. Cacak aya liangan ayeuna kieu we pikiranana. Lamun aya liangan tapi liang irung malik ka luhur. Lamun hujan rek kumaha sia sok? Banjir sia teh. Ngerakep berenang eta liang korong teh pinuh ku cai. Heueuh asup akal ketang. Beh dituna naon? Beh dituna maneh moal menang duit lamun can apal liangna duit. Waduh. Maneh dawala moal menang ilmu lamun can apal liangna ilmu. Wah, Matak anu pangpentingna salam dunya teh liang. Urang bisa nempo gara-gara liang. Urang gumrag ka alam dunya teh tina palawangan inung. Tina liang keneh. Liang si mama. Lamun teu bisa kana liang handap oge, diliangan ginian beuteung teh. Supaya urang keluar. Disesar. Pan tina liang-liang keneh. Lamun urang paeh, urang maot, asup deui kana liang. Kana liang lahat.